Tom, kapan lu mau nikahin gua? Gandeng Salma sigana nyari duit eta gampang boge. Ih aing nikah bae nikah dia mah. Atuh Tom, kapan dia lu mau nikahin guanya? Atuh kalau nggak ada duit mah udah jual aja kebun singkong lu, biar bisa nikahin gua. Eta dia Salma kebun sedek itu bagian dijual atau nek dahar naon aing menuju kebun warisan. Atuh mau kapan ge Tom? Kalau mau mama, atuh keburu aing garing. Ih Salma kedoang kayu bae dia garing lah aing pugu mah awak dia mantep pelem beuh bulan jasa eta meujeuh aing mending ke kebon bae lah aing lah di dia mah aing teu kawawa pugu mah neuleuh awak dia. Dan eta si Salma ngajakan nikah bae nikah geus teu kuat meureun eta jelema aing juga jabret jeung aing meujeuh kebon hiji-hijina deui ge aing eta lah piraku amat nek dijualnya tipu aing mah yeuh. Aing ngawalan jalan baik jurig doang. Tom. Dah. Apa gua aing ka dieu? Tom nih, air minum buat lu. Coba mana ka dieu? Ya boga kabogo pengertian jasa. Berarti aus ya. Atuh iyalah, gua mah perhatian walaupun gak dinikahin sama lu. Atuh deuna ge dia mah moal bisa berpaling tina aing. Aing mah kedong pangeran. Unu ngalahkeun. Bagus. Atuh gua suka sama lu karena terpaksa aja karena ada kebun singkong. Kalau nggak ada aja, males. Eta dia Salma. Terus kitu amat nek na aing. Atuh udah sih Tom, cepetan nikahin gua. Jual aja nih lahan singkong buat nikahin gua. Aing nikah masa ayana bae sih. Geus sekelan ya, cai nginum aing. Ulang ngomong bae dia. Atuh mau sampai kapan ge Tom di kebun terus? Atuh gua mau banyak nyamuk nih. Nanti dulu ge bebek. Atuh ini aja belum beres nih sayang cintaku. Aduh. Coba mana dia ke kanda haus ya? Aing minum. Edan. Caina mah pahit ya, amun neuleuh bebek mah manis. Edan. Tom ayo Tom pulang. Nek naon jeung Salma? Ih, Enggak betah aing mah di sini banyak nyamuk. kekotaan amat dia lah. Dia mah kampung BG. Biasa di luweung dia tak. Pengen balik bae. Kayak naon ge di imah Salma? Ih, engke namun balik dijieunkeun kopi anya. Minum aja tuh air comberan banyak. Eta dia pajarkeun meut aing kedoang got bawa. Ih, dibere cai comberan. Atuh muka lu ge mirip sama got. Pantes-pantes aja minum air got daripada ngopi-ngopi terus. Salma, beungeut aing kedoang got ge atuh lamun nu hayang kana aing ja kedoang pangeran beungeut aing. Kasep teh ya ditemponna ge. Ih, najis pangeran. Pangeran dari mana? Atuh dulu bae tah beungeut aing mah tah. 1001 cowok beungeut kedoang nu aing mah tah. Bersyukur bae dia. Udah Tom, ayo pulang. Atuh hayu ih. Ndek balik mah yuk. Naon kitu di imah. Gimana Dede sama? Si banget dia ing halangan bae. Sama dadai kanan jeung kieu cau kedong kieu ih. Alah beungeut dia tah kedong careu. Tau habis dari mana ge? Atuh lihat ge penampilan AA jaga-jaga gini. Dari kota lah, habis ngelamar kerja. Atuh coba nih ajakin Tom biar kerja di kota, biar nggak di kebun aja dia. Hayang amat yang ilus careu. Atuh sama bebeungetan kedong hileut cau kieu mah. Moal katarima di kota mah. Dia sembarangan amat dia ngomong kadek keteng paek dia. Atuh udah Toy, biar Salma aja yang ikut kerja ke kota daripada sama si Tom ke gunung terus. Oh, ya udah kalau Salma yang mau ikut mah, nanti siapin aja lamarannya ya. Nanti biar atau yang daftarin. Udah kalau kita mau pulang dulu nih, ya. Aing mah tang ijinan deh lu jeung si Toing beungeut udang careu ge di iluan ke kota. Ih. Atuh gimana gitu Tom? Lu nya lama banget nikahin guanya.
Mending gue nyari gawean ke kota daripada ikut lu ke kebon. Ai sembarangan dia kebon aing eta euy. Bener tadi dangdeurna tadi. Jalobak itu. Yang geus dia mun maksa bae mandek ngilu begawe jeung si Toing mah. Kurang penggesan bae kuari ge. Ilu bae dia ka ditu jeung si Toing. Ya udah kalau mau putus mah putus aja sekarang daripada sama lu ke kebon terus. Eta dia Salma, aing mah bohongan aing mah. Ih, dia mah kurang gitu. Enggak, tadi lu udah ngomong putus sama gua, nggak ada kesempatan 2 kali. Bebek, aing mah belum putus. Kayak tumbuhan. Ya, rumah aja, boy. Proyek mah. Ah, itu dia eta kumaha tadi itu eta. Saya ingin nangguan, aing masih boleh beli. Aduh, Bisa sarua bae aing ge. Anak buah pun geus dikirim ka ditu. enggak. Encan. Ada lain eta proyek. Emang masih heubeul budak. Atau cenah mau ngomongan mah kurang lebih 3 deui. Tunggu-tungguan, saya hampir setengah Atuh, bulan. anjing mah lain setengah bulan, sebulanan sebulanan mah. ya, jeung mana pusing urang ieu. Aduh. Lamun eta jadi nya urang nek meuli hiji majikom, Oh, benar. kenceng urang teh. Kenceng belolong di mah. Aduh, kemarin balolong mah gampang, tinggal ditambal we pakai bata. Iya juga ya. Heeh. Mana orang tuh yang meuli sedek beak. Atuh geus dedek mah keke menang bantuan, dedek mah. Oh nya. Heeh. RT. Biasanya kan RT teh keliling teh mehna mere bantuan. Heeh. Udah sih datang suri. Ya, kunaon? Tadi putuskeun ieu si Salma. Alhamdulillah. Ya Allah. Sana mutuskeun. Aing putuskeun mah. Belaga. Mau belakaun ieu. Mutuskeun ongkoh kunaon dia suri. Aing bohongan jeung tadi. Ada dia bohongan banget dong hilut cau dong gitu jing ya. Cuma ngajakan saya kena aing. Ada lihat ngeledek kira pak kudu sadar diri. Iyalah. Ih, Ampun, dusun. ampun. Dong lah aku pengen kena pegang aja tinggal ke Ayo. Bebek Salma, aing teu bisa ditinggalkeun ku dia. Aing terlope-lope kana dia.